mempersingkat waktu, mubalik anu nomor B nomor kedua, mubalik inti anu kurang sengaja diulam, sadayana kita sengaja diulamnya. Namun kanggo mubalik anu terakhir bade disanggakeun ka pangaresa guru urang sadayana Muhammad pangaresa Kiai Muhammad Taufik MA. Mangga waktu sinareng kahormatan nyangakeun ka mantena saluas-luasna. Wala badru alaina min syaniyati wada wajaba syukru alaina mada lillahi da qala badru alaina min syaniyati wada wajaba syukru alaina mada lillahi da. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi dzatuhul aliyah al-muttasifu bil qudrati wal iradah ja'ili syahri rajaba minal ashhuril hurumil arba'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku fid dunya wa fil akhirah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Faya ibadallahil mukhlasin ittaqullaha rabbal alamin fa innal jannata u'iddat lil muttaqin. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa qala aydan innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamati as-salah. Fa in kana qad atammaha hawwana 'alaihi al-hisab wa in kana qad intaqasa minha syai'an
Qala Allah ta'ala li malaikatihi hal li 'abdi min tatawwu' fa atimmu al faridata minat tatawwu'. Sadaqallahu maulana al-azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahi ma syaa Allah la yasuqul khaira illallah. Ma syaa Allah la yasrifus su'a illallah. Ma syaa Allah wa ma bikum min ni'matin faminallah. Ma syaa Allah la haula wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah la mawjuda la ma'buda la matluba la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Fadilatul qurama wa jumratul ulama, para pini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh pemuka agama, wabil khusus para kasepuhan anu aya di ieu padumukan, khususil khusus guru urang sadayana, guru simkuring, pangersa ketua Majelis Ulama Indonesia Desa Bunijaya Kecamatan Pagelaran, anu parantos mawa maparinan piwuruk pituturna nu kalayan pamudah-mudahan manfaat sanes wungkul kanggo mantena tapi kanggo urang balarea. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Aparat anu hebat, pamarentah nu mawa betah, pangawasa di ieu desa, sok sanaos teu katingali rawuh kersana Bapak Lurah, peryogi ku urang didoakeun. Mudah-mudahan marantena para pejabat setempat anu ngolah ngatur ieu negeri ku Allah Subhanahu wa taala dipaparin kakiatan sehingga tiasa ngabing-bimbing ka urang sadaya kana jalan anu dipikaridho ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para panitia penyelenggara acara peringatan Isra wal Mi'raj, junjunan urang sadaya baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anu parantos berjibaku ngorbankeun sagala rupina kangge terselenggarana ieu acara. Mudah-mudahan pengorbanan marantena termasuk pengorbanan urang sadayana diwales ku Allah Subhanahu wa taala ku walas anu berlipat ganda. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para pemuda tunas harapan bangsa, para pemudi tumpuan harapan Ibu Pertiwi, tekakantun santri putra nu pinuh ku gaya, santri putri nu pinuh ku kreasi, urang doakeun marantena khusus para santri putra santri putri dina alam kiwari di saat para ulama telah tiada, para kasepuhan guru-guru urang sadaya parantos dipunut ajal ku Gusti Nu Maha Suci, daya lintang regenerasi penerus estafet perjuangan marantena iwalti para santri. Wa mayalil mudofa ya'ti khalafa anhu fil i'rabi idza mahudhifa. Apabila ulama telah tiada, maka santri yang harus tampil ke muka. Siap para santri? Tekakantun ibu-ibu, araya ibu-ibu, bapak-bapak, ayah, para pemuda anu alhamdulillah regreg simkuring ningalikna para pemuda tunas harapan bangsa aya di Parayun,
Nu mudah-mudahan isuk ninggeto jadi pamimpin anu amanah. Tiasana nyerkeun kalimah thayyibah mawa ka urang sadaya kana jalan anu dipikaridho ku Allah. Berikan aku 10 pemuda, maka akan kugoncang dunia. Presiden Indonesia Insinyur Soekarno, presiden pertama, berkata demikian. Sebab kontribusi pemuda sangat sekali diharapkan, tapi pemuda nu kumaha? Tah pemuda nu kararieu dina pangajian daek calik dipayun. Nu pamudah-mudahan sing janten regenerasi penerus para sepuhna tiasana nyerkeun syiar agama khusus di DKM Assalam umum nama janten sentral figur kanggo DKM anu sanesna. Amin ya Allah ya Rabbal. Urang ngadua mudah-mudahan kepatna 2 panangan lengkahna 2 sampean ti bumina masing-masing menuju ieu tempat acara. Sing jadi cukang lantaran sababiah sinaran wasilah nu gaduh kabingung sing suwung kabingungna. Amin. Siap? Oh balikan deui atuh ari kitu mah. Nu gaduh kabingung sing suwung kabingungna. Nu gaduh kasusah sing lenglang kasusahna. Nu gaduh cita-cita sing geura laksana. Nu gaduh hutang sing lunas hutangna. Anu hayang nyanung diijinan ku bojona. Aduh, hiji ge can boga geus mikirkeun nyanung. Dan doa nu terakhir mah si ibu mah pan baut, batur mah amin, si ibu mah alim. Doa nu terakhir mah ulah wakanya bu, sabab kontroversi enak di si bapak, tidak enak di si ibu. Mudah-mudahan wasilah ieu peringatan acara sing jadi cukang lantaran kabingung, sing jadi suwung kasusah, sing jadi lenglang cita-cita katut harapan anu aya dina karidhoan Allah sing tina kanan dikabul ku zat nu maha rahman. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Niti wanci nu mustari ningang mangsa nu utama malati ligarna hati campak karampakna dada. Ku kituna prak urang kawitan ieu bahasa kalayan muji katut muji ka zat nu maha suci Allah Rabbul Izzati. Sanaos tadi saur kasepuhan guru urang sadaya pelebah bahasa terjemah tina puji teu kudu dibabaca deui sabab tadi ge parantos tina muqaddimah kalawan muqaddimah bahasa Arab. Ari hemat sim kuring pangri baca deui teh pan lumayan ngirit-ngirit waktu Pak. Hakikat Gusti nu maha suci urang tiasa kumpul ngahiji wasilah zat nu maha murah urang tiasa patepung lawung patepang wajah. Nu moy pantes tur layak urang sadaya tumampra ka Gusti nu maha suci menta ka zat nu maha kawasa. Kedaot tina lisan nyeueurkeun maos alhamdulillah sejata syakur ka Allah subhanahu wa ta'ala. Tekakantun salawat ke salam kawilujengan pamugi salamina dikocor golontorkeun ka paduka anu mulia Rasul pinunjul utusan nu janten panutan sayyidul anbiya wal mursalin wa khatamun nabiyyin. Nabi anu hebat pangyong colangna sajagat, nabi anu luar biasa teu aya bandinganana, nabi anu mulia di antara makhluk anu aya, anu moal aya diri urang sadaya, moal aya indung jeung bapa, moal aya sanak keluarga katut baraya, bahkan moal aya ieu alam dunia nu keur dicicingan ku urang sadaya lamun teu diciptakeun mantena. Allah ngadawuhkeun dina hadis qudsina, laulaka lamma khalaqtul aflaq. Mun teu aya salira moal nyieun manusa,
bahkan sadaya makhluk oge moal aya eta moal nu mawi pantes tur layak urang nyuhunkeun ka Gusti Nu Maha Suci menta ka zat nu maha kawasa muntang geming ka mantena tawasul disebatna ku nyeueurkeun maos shalawat Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Teu kakantun mudah-mudahan shalawat kali salam dikocor golontorkeun ka kulawargina sahabatna tabi'in miwah tabi'atna tur pamudah-mudahan dugi ka urang sadaya salaku umat anu tuhu tumut kana ajaran mantena amin ya Allah ya rabbal alamin. Hapunten nu kasuhun hampura nu kateda ampun parlun langkung tipayun sadumeh katingali hempak merbayaksa para alimil ulama nu jembar ku pangabisa para kiai nu jembar ku pangarti disarengan ku ki santri nu jarago ngaji boh bilih tema calikna simkuring dipayeuneun khusus guru-guru simkuring para senior simkuring guru urang sadaya kirang titih kirang rintih kirang duduga kalih peryoga malih dina eusining caritana oge teu nungku kana sakumaha katang tuan nahu teu ngokop kana sakumaha katang tuan sorop teu perlente kana sakumaha katang tuan bade teu sugih ku ilmu fikih malih masih keneh bodoh ku ilmu wado pamugi sadayana khusus guru-guru simkuring bila mana mendakan kana cariosan anu teu nungku kana sakumaha katang tuan hukum sing kersa ngalereskeunana kalayan jalan kakiaian insya Allah. Oge kali perkawis ti eta ti simkuring pribadi mewakili segenap keluarga besar Pondok Pesantren Al Muawanah Kampung Lebak Wangi Desa Bunijaya Kecamatan Pagelaran nyanggakeun salam bakto silaturahim wabil khusus ka urang Kampung Panaruban DKM Assalam umum namah jami'il muslimin wal muslimat anu nampa hadir dina ieu haflah anu mulia harapan mudah-mudahan wasilah riung mumpulung seja silaturahim urang sadaya singengingkeun kana sakumaha pilahir nabi piselir man ahabba ayyub sato fi rizkihi wa yunsa lahu fi atharihi palyasil rahimah cindek nanama mudah-mudahan riung mumpulung urang sadaya seja silaturahim sing janten cukang lantaran paos yuswa berkah milik rizki amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dibatas bannya Pak waktu teh kedah dugi ka jam 11. Ayeuna parantos tabuh 10 kirang 2 menit. Kira-kira simkuring gaduh waktos maparin tausiah sekemampuan simkuring mung sajam. Cek apa? Pan tadi ke kirang kumaha ilmu mah kantun urang ngamal keunana ti kersakna guru urang sadayana. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan salat iman meningkat maksiat minggat. Hade ieu teh mah ngabade ngabilago ciri nu nyieun teh makna teh ieu teh santri. Regreg simkuring lamun tampil ceramah disayogikeun tema sabab sok tarang ngalantur ka ditu ka dieu fokus kana tema nu aya nu mudah-mudahane luyu jeung tema nu aya naon rupi hal anu didugikeun ku simkuring amin ya Allah ya rabbal ngan samemeh tepi kana tema sok aya istilah baraatul istihlal cek santri bahasa budak mahasiswa nama proloh pengantar bahasa nu matak nganepikeun kana tujuan sesuai tema kulantaran acara nate Isra wal Mi'raj anu numutkeun Syekh Najmuddin Al-Ghaiti dina kitab anu populer ku sebutan kitab Bainama
pedah dimimitian kulapad bainama nahnu julusun ngan eta kitab teh nami nama sanes bainama nami nama qissatul mi'raj anu merangkum kisah Isra Mi'raj perjalanan agung baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa dugi ka Sidratil Muntaha karoprop kamustawan. Secara garis besar Syekh Najmuddin merangkum kejadian tersebut dina kitab anu populer kusebatan bainama ayat 7 peristiwa 7 kejadian. Lamun seg dibahas satu persatu tina kejadian masing-masing sesuai rangkuman Syekh Najmuddin kira waktu nu sajam teh moal mahi tong borobujeng 7 anana persiapanana weh nu hiji yakin moal cekap waktuna moe kira simkuring ngawang sualan deui teh 1 nepi ka jam 11 kumaha lamun teu cukup pembahasanana 1 nepi ka jam 11 sepakat saur kasepuhan lamun leuwih ti jam 11 mah urang ngalembur bae. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pertama, rangkuman Syekh Najmuddin adalah persiapan Isra wal Mi'raj. Nanging sadaacan dugi kana persiapan waktos Kangjeng Rasul linggih di hijir Ismail digandeng diapit kudua dekenganana Sayyidina Hamzah sareng Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib. Sebelum kejadian itu aya latar belakang naon betbangna Kangjeng Rasul diangkir ku Allah dimuliakeun ngalangkungan peristiwa anu mulia anu luar biasa di luar naluri akal manusia nu katelah ku Isra Mi'raj. Latar belakang kejadian tersebut sabab Kangjeng Rasul rek dibungahkeun bade dibingahkeun sababda dirungrung ku kasedih diintip ku kasusah sadumeh eta tahun disebatna Amul Huzni tahun penuh dengan keprihatinan. Kangjeng Rasul dikantunkeun ku dua jalmi anu janten sentral penopang perjuangan mantena dina nanyerkeun syiar agama. Kejadianana sebelum hijrah beliau dari Mekah menuju Yathrib nu alam harita teu acan janten Madinatul Munawwarah. Nu kahiji dikantunkeun ku garwana saha teh geuning ibu garwana Kangjeng Rasul teh? Bu, saha teh garwana Kangjeng Rasul teh? Siti Khadijah. Aya di dieu di Panaruban anu tafaul namikna ka Siti Khadijah. Aya ngan kacek urang Panaruban mah pasti dibedol tuntung na wungkul namik nama sae Siti Khadijah jadi biijah we panggilan nama. Ieu Siti Khadijah sosok janda kaya nu ditikah ku Kangjeng Rasul nu kekayaanana meluah rimpah. Cek paribahasa bruk di juru brok di pantok ngalayah di tengah imah si jamrong di kolong si jabrik di pipir lubak libuk loba-lobak teu kalebok saking ku seueur-seueurna hartana Siti Khadijah. Munut ditikah ku Kangjeng Rasul dina usia mantena sapendapat nyebatkeun 40 tahun. Tapi sekalipun usia Siti Khadijah 40 tahun gelis bawani ngajadi endah lain pupulasan gelis lir widadari turun tikah yangan taarna jamentrangan halis ngajepat lir jeler paeh pangamungna mancung kuwung-kuwungan soca cureulek lir intan biduri damis lemes matak ti soledat tumila angkeut nog sapotong pangawakan lir gitar biola lamun mapah lir macan teu daman geboy kira kitu Bu.
Hatuda panas MC aduh tadi eta mani ngabade ngabilagoh cariosanana. Ya Allah ya Karim cek simkuring pas jol yakin ye MC tukang seserahan dina pertikahan. Laras gitu Mang Bodet terang na Mang Bodet simkuring punten duka sae eta nami aslina nama. Pedah kapungkur simkuring nu sok gaduh kapol sok nelepon teh ka anjeunana pana anjeunna banar kapol nu matak ayeuna mah keur ngeujeuna ceu ya sabab kapol teh mahal. Ya Allah ya Karim Siti Khadijah wafat reksa anu teu sedih ketika dikantunkeun ku jalmi anu dipika deudeuh dipika cinta padahal Siti Khadijah penopang perjuangan Kangjeng Rasul harta nu ngagunung-gunung dipasrahkeun ka Kangjeng Rasul dianggo kanggo nanyerkeun syiar agama luar biasa solehahna Siti Khadijah. Pun demikian luar biasa kecintaan Rasul terhadap Siti Khadijah sampai-sampai Rasul semasa hukum Siti Khadijah tidak pernah berpaling ke istri yang lain. Ya Allah ya Karim tapi sabak da wafat Siti Khadijah mapan Kangjeng Rasul bojokna teh sapendapat wa aya nu nyebatkeun salapan seueur bojokna Kangjeng Rasul teh ngan kacek ulah kade bojo-bojokna Kangjeng Rasul sabada nikah ka Siti Aisyah disebut pelakor ulah da dina agama mah teh istilah pelakor laras teh pelakor teh pedah ayeuna we rame Neng Nisa heueuh rame dina media sosial Bu geun lah tong panjang-panjang teh urusan pelakor mah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah sedih kacida ketika dikantunkeun ku Siti Khadijah belum kering air mata Rasul ketika dikantunkeun ku Siti Khadijah selang sababaraha sasi Kangjeng Rasul tos dikantunkeun deui ku sosok taming perjuangan mantena dina nanyerkeun syiar agama Abi Tholib wastakna saderek teges ramakna anu ngaroro mantena sabada dikantunkeun wafat ku eyangna yuswa Kangjeng Rasul 8 tahun. Jadi Kangjeng Rasul sabada dikantunkeun ku eyangna yuswa 8 tahun diroro ku pamana Abi Tholib dugi ka Kangjeng Rasul beranjak dewasa. Timbul we hiji patarosan ceuk si ibu ari kitu ka manara makna geuning ti aalit parantosan eyangna harpan Bu sakumaha dina barjanji nu tara dibabaca teh ku urang osok kumaha ca barjanji osok alhamdulillah Kangjeng Rasul mah terlahir dina kaayaan yatim tos dikantunkeun wafat ku eyangna yuswa kandungan mantena dina rahim nu janten ibuna saha geuning ibuna Kangjeng Rasul teh Siti Aminah yuswa kandungan 2 sasi dikantunkeun ku ramakna walamma tamma min hamlihi syahrani ala masyhuril aqwalil marwiyah sallallahu alaihi tuwfiya bil madinatil munawwarati abuhu Abdullah wa kana qad ijtaja bi akhawalihi bani adiyyin min at-ta'ifatin najjariyah syahrani ala masyhuril aqwalil marwiyah numutkeun kaul anu masyhur tina pirang-pirang kaul anu ngariwayatkeun Kangjeng Rasul dikantunkeun wafat ku ramakna dina yuswa kandungan 2 sasi dina rahim nu janten ibuna Siti Aminah wastakna nu janten prihatin ka Kangjeng Rasul bukan sekedar meninggalnya Abi Tholib sabab ari maot mah urusan biasa dasa kabeh anu bernyawa mah pasti bakal pangih jeung nu ngaranna maot nu jadi prihatin kanggo Kangjeng Rasul ternyata Abi Tholib wafat ngantunkeun alam dunia dalam keadaan la tadinu bidinil Islam
wafat dalam keadaan tidak beragama Islam. Naon betpangna kitu? Sabab syarat mukmina can kacumponan. Naon? Nutqu bisyahadatain. Abi Thalib semasa hidupnya tidak sempat mengucapkan 2 kalimah syahadat. Padahal pan geuning dina kitab tauhid dijelaskeun wan nutqu bisyahadataini tubira lisihhatil imani mimman qadaro. Ternyata ngucapkeun 2 kalimah syahadat uktubiro direken janten syarat sahna iman. Sementara Abi Thalib belum sempat ngucapkeun 2 kalimah syahadat, kabujeng dipunut ajal manten ku Gusti Nu Maha Suci. Naon anu melatar belakangi pangna Abi Thalib teu sempat ngucapkeun 2 kalimah syahadat? Sabab sieun di era-era ku urang kafir Quraisy minta yiri Quraisyin. Sekalipun lisannya mengakui kebenaran risalah Rasul, mengakui kebenaran agama Islam, hatinya pun menerima, tapi la tadinu bidinil Islam, tersempat mengucapkan 2 kalimah syahadat. Bahkan geuning Syekh Nawawi Al-Bantani ngutip atanapi nukil hiji katerangan kasauran Abi Thalib dina Syarah Sapinah anu nyebatkeun yen Abi Thalib teh manah namangangken ka Kangjeng Rasul janten utusan Allah. Lisannya berkata bahwa Islam itu agama yang benar, tapi tersempat mengucapkan 2 kalimah syahadat. Saur mantena tawis pengakuan kana agama Islam. Laqad alimtu anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyah. Saya meyakini, saur Abi Thalib, bahwa sesungguhnya agama yang dibawa oleh Muhammad, agama Islam, min khairi adyanil bariyah, itu adalah agama yang baik. Ngan laulal malamah, saur Abi Thalib, lamun mah kaula teu sieun dicawad, dicaci, dimaki, wa idzaril masabbah teu meunang panyare di kafir-kafir Quraisy, si Abu Lahab, si Abu Jahal, Abu Gosok, jeung konco-koncokna anu ngajejeleh ka Kangjeng Rasul, anu ngajejeleh ka Abi Thalib, lamun Abi Thalib nuturkeun ka Kangjeng Rasul. Dah piraku euy maneh teh Abi Thalib rek iman ka budak kamari nu anjeun oge apal badatna, ceuk urang Quraisy. Tina latar belakang sieun di era-era ku urang kafir Quraisy, Abi Thalib teu sempat ngucapkeun 2 kalimah syahadat. Laulal malamah wa idzaril masabbah lawajadtani samhan lidzalika dini mubina. Lamun mah teu latar belakang nu eta tangtu urang bakal mendapati, Kangjeng Rasul bakal mendapati bahwa Abi Thalib menganut ajaran Islam. Tapi numutkeun sapendapat pan Abi Thalib sabada wafat digugahkeun deui dipiwarang ngucapkeun 2 kalimah syahadat. Prihatin Rasul dikantunkeun ku Abi Thalib. Nu dugikakeun Allah ngalungsurkeun, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Yeuh anjeun Muhammad moal bisa rek mere pituduh ka jalma nu dipika cinta ku anjeun, sabab urusan taufik mah Allah nu ngagaduhan. Nu moy sedih sabada dikantunkeun ku 2 jalmi anu berpengaruh dina nanyeurna syiar agama Islam. Urang kafir Quraisy beuki wani Mang Asul ka Kangjeng Nabi Muhammad. Nu dugikakeun Kangjeng Rasul sareng para sahabat sering mendapat intimidasi ti urang kafir-kafir Quraisy. Naon betpangna kafir Quraisy make leuwih wani ka Kangjeng Rasul, sabab baheula mah pangna urang Quraisy sedikit menerima teu daek ngaroga hala teh kararagok ku Abi Thalib. Pan Abi Thalib teh kakoncara
kamana-mana, terkenal di sakabeh terminal ku kagagahanana. Jadi Abi Tholib teh kira muncek bahasa urang ayeuna mah wareman. Nu mawi urang kafir Quraisy kakok jeung sieun ku Abi Tholib. Sabab Abi Tholib pernah mendeklarasikan diri, "Hei Quraisy, saha di antara aran jenurek ngaroga hala ka Muhammad? Wallahi lanamna annakum, yeuh kaula nu bakal nyegahna." Sieun urang kafir Quraisy. Nu kadua urang kafir Quraisy pangna lebih berani sabab tos dikantunkeun ku Siti Khadijah. Pan biasa ari jelema mah ngahormat ngagungkeun teh latar belakangna komara jeung harta, bener teh. Sok urang ge kadangkala boga tatangga nu beunghar sagala boga pan sok sumuhun dawu, aduh pupuntenana ge meni rengkuhna ge beda. Padahal teu kudu kitu dina aturan mah. Leungit tah saperti lun agama ku pedah lamun urang ngahormat kana kakayaan batur. Kagok ku Siti Khadijah, pan Siti Khadijah teh beunghar ngelehkeun kabeungharan urang kafir Quraisy. Tapi sabada Siti Khadijah wafat, Abi Tholib wafat, urang Quraisy beuki berani ka Kangjeng Rasul sareng ka para sahabat. Nu sehingga Allah Subhanahu wa taala marentahkeun ka Kangjeng Rasul piwarang angkat ka Thaif menuju kaum Sakif. Aya sapercik harapan sugan jeung sugan ieu urang Thaif kaum Sakif menerima kana ajakan dakwah Rasul da di Mekah mah tos teu dipalire. Tapi apa yang terjadi ketika Rasul sampai ke Thaif? Sanes disambut ku tola'al badru alaina, sanes disambut ku gap gembita, malah dilempari batu sareng krihkil, dilempari kayu, ditamlog ku tai onta, tos puguh dicaci, dimagi, diludahan. Nu dugikakeun palipisan Kangjeng Rasul ka baledog ku batu anu seukeut, darah segarna mengalir kana pamenteukna. Tidinya Kangjeng Rasul ikhtiar gura-giru milari perlindungan nyumput di sapengkeureun bukit-bukit kecil nu aya di Thaif. Dina sajaran nuju nyumput Kangjeng Rasul ngarekes ka Gusti Nu Maha Suci. Ya Allah, ya Rabbana, ya Karim, saur Kangjeng Rasul. Abdi ayeuna mah lemah, nu baheula mah boga kakuatan. Abdi ayeuna mah tidak berdaya, nu kapungkur mah abdi rada boga batur anu bisa nulungan kana ngajalankeun maksud jeung tujuan sakumaha parentah salira. Ilaika asku dha'fa quwwati, saur Kangjeng Rasul, ka salira wungkul abdi unjukan kana yen abdi teh lemah tidak berdaya. La haula wala quwwata illa billah. Wakil latailati saeutik pisan tarekah jeung ikhtiar abdi. Wahawani bainan nas, ayeuna mah abdi direken hina di pandangan jelma-jelma. Tapi anta rabbul mustad'afin, saur Kangjeng Rasul, duhai Allah, engkau adalah Tuhan yang suka menolong orang-orang yang lemah. Ternyata tidinya Torojo teh malakul jibal diparentah ku Allah nepangan Kangjeng Rasul malaikat tukang ngajaga gunung. Nawiskeun jasa ka Kangjeng Rasul saur eta malaikat, ya Rasulullah, ana malakul jibal, pilihan ku anjeun pasir jeung gunung nu mana nu rek dipake ngurug urang Thaifkeun bagian kaula. Tapi Kangjeng Rasul malah mesem, fa innahum la ya'lamun, malaikat keun bae teu kudu teu nyarahueun urang Thaif teh. Bahkan sabada nyebatkeun kitu Kangjeng Rasul tengadah ngangkatkeun dua pandangan saur Kangjeng Rasul, Allahumma akhrij baina aslabihim. Dina sejarah historis dijelaskeun, ya Allah akhrij, lahirkanlah, baina aslabihim, di antara tulang iga wekasan urang kafir Quraisy, mayyabudu billah, para generasi anu darekeun ibadah kasalira, wala yusriku bihi syai'a, jeung teu daek musyrik.
Cing kira urang lamun geus dirogahala dijahatan ku batur kira bakal ngaduakeun sae kanu geus ngajahatan ka urang. Oh, paling cek urang didoakeun oge didoakeun sing pengkor sia. Tong borobujeng kitu nya Bu, batur ngarogahala ngewa ka urang make bet didoakeun hade. Cacak-cacak boga tatangga nu anyar kebeuli kulkas nu 2 pintu, urang teh sok kadang kalabu nekel hate nepikakeun ngadoakeun hayang teh mah tereh ruksak sia kulkasna. Ya Allah ya Rabbi. Kitu pan watak jelema mah. Batur nu kabeuli kulkas urang nu muriang mucicitna. Batur nu kabeuli kipas urang nu hareudangna. Matur nu kabeuli mobil jeung motor weuteuh urang nu gagauranana. Ya Allah ya Karim. Komo lamun batur geus jahat ka urang make rek ngaduakeun hade tara urang maca bungkuk pabalitukna oge ngaduakeun teh sok karakah ngaduakeun goreng. Tapi akhlak mulyana Rasul sekalipun masih keneh mengalir darah segarna ku akibat dibaledog ku urang Taif, tetep doa nu terbaik dipanjatkeun ka Allah. Akhrij baina aslabihim mayyabudu billah. Hayang teuing keun bae karuhuna mangamusuh ka kaula oge, keun bae inung jeung bapakna ngarewaeun ka kaula oge. Nu penting mugi Gusti lahirkeun yeuh para generasi anu lahir ti maranehanana jalma-jalma anu ibadah ka salira ka Gusti. Akhirna diijabah ku Allah doana. Taif menjadi salah satu daerah anu 100% pendudukna muslim. Mata kitu buah tina kesabaran Rasul. Istilahna sudah jatuh tertimpa tangga. Jatuhna tadi dikantunkeun ku 2 jalmi, palebah tertimpa tanggana karakah dirogala dijahatan ku urang kafir Quraisy. Ngan kacek biasa di mana-mana tos aya tanyakan teu manggih pudunan oge paling aya datar. Memang benar ternyata itu adalah proses awal Kangjeng Rasul bade diangkat harkat martabatna dimulyakeun ku Allah ngalangkungan peristiwa Isra wal Mi'raj atas pelantara malaikat Jibril sareng malaikat Mikail disarengan ku malaikat anu sanes nuju waktos Kangjeng Rasul lingih di hijir Ismail disarengan ku Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib sareng Sayyidina Hamzah. Neme we kana persiapan Isra Mi'raj diabadikeun ku Allah dina Al-Qur'an surah Al-Isra. Subhanalladzi asra bi abdihi anu janten dalil syar'i dalil nakli kana kajantenan Isra wal Mi'raj. Tidinya kersa pangeran maparinan kamulyaan kanabina akhir zaman kakasih nu sifat Rahman nuju tanggal 7 likur bulan Rajab nuka catur numut kaol anu masyhur Kangjeng Nabi teh di sahur. Alapal Bu? Arapal eleh budak PAUD pelebah dia mah diabadikan ku Allah dalam histori sejarah Isra Mi'raj tersebut dina surah Al-Isra. Subhanalladzi diawali ku kalimatut tasbih menandakan ieu kajantenan luar biasa di luar naluri akal manusia. Reka harti ku akal kumaha perjalanan ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa sedengkeun Masjidil Haram tepan ayatna di Mekah, ari Mekah ayatna di negara Arab Saudi, ari Masjidil Aqsa ayatna di negara Palestina. Numutkeun ahli sejarah mun ditempuh ku perjalanan onta ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa teh lalakon 3 sasi. Sementawis ari Kangjeng Rasul nah geuning relatif singkat waktosna kurang dari 1 malam. Bahkan subuh tos aya deui di tempat asal keberangkatanana nu matak luar biasa.
ujian keimanan kanggo para sahabat. Nah betbangna ujian keimanan sabab kebiasaan orang kafir Quraisy menganut falsafah pula sifah nu leuwih percaya kana akal ketimbang percaya kana aturan syariat. Nu matak lah teu kaharti dekah piraku ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa akuan Kangjeng Nabi bahkan naik ka langit ka-7 dugi ka Sidratil Muntaha ayeuna geus aya deui di dieu. Nu matak urang kafir Quraisy banyak yang menganggap Rasul itu orang gila. Para sahabat nutos lebet Islam oge seueur anu kufur deui. Tapi disagedeungeun eta ternyata aya sahabat kadeudeuh Kangjeng Rasul anu ngadeklarasikeun diri bagi saya lebih dari itu pun akan percaya. Saha Abu Bakar nutidinya Abu Bakar gaduh gelar As-Siddiq sabab orang yang pertama yang membenarkan peristiwa nu dialami ku Kangjeng Rasul sekalipun tidak dimengerti oleh akal. Tuh nu matak ujian keimanan tapi sahabat-sahabat anu mulus banglus berkah salamet tetap renggenek nyepeng pageuh keimanan kaislaman teu incah balilahan tegedag kaanginan teluntur kahujanan teu leeh ku kapanasan sanajan disisit diwalang-walang dicacag diuyahan sahabat anu istiqomah dina Islam istiqomah dina iman dihargai ku Allah ngalangkungan ayat was-sabiqunal awwaluna minal muhajirina wal ansor walladzina tabauhum bi ihsanir radhiyallahu anhum waradu an teu kengeng karidwan ti Allah subhanahu wa ta'ala. Matak urang oge kade ulah nuturkeun falsafah pula sifah nu masih keneh nganalkeun akal ketika berbenturan jeung aturan syara. Kanggo urang mah wajib percaya sabab jalma nu teu percaya kana peristiwa Isra dihukuman kufur sekalipun anu inkar kana Mi'raj mah teu kufur tapi pasek bin munafik tetep da kufur pasek jeung munafik kabeh oge pinarakaeun. Nu matak urang mah maning percaya sekalipun tidak dimengerti oleh akal. Tah eta teh iman meningkat nu mawi sing jadi jalan wasilah peringatan Isra wal Mi'raj sing jadi cukang lantaran kiatna keimanan. Amin. Sing jadi cukang lantaran kiatna kaislaman. Amin. Sing jadi cukang lantaran lakung raket dina tali tumali duduluran. Amin. Utami nama ieu keimanan kaislaman sing kabawa nalika urang mulih ka jati mulang ka asal manuk balik ka gowokna kebo mulih pakandangan kalapa bijil ti cungap balik deui nincak taneuh manuk ngapung ngawang-ngawang cicing meting di kubangan manusia bakal balik ka pangeran. Cindek na maot datang ngadodoho pating ngintip ka nini-nini ngingintil ka aki-aki umur pugur siga jang batur napas di alas siga jang nulian kabeh bakal aya dina giliran. Teu paduli jag-jag waringkas emutan waras paningali cekas pandangu na oge jelas tanaga bedas katut kausi kolorna oge heuras tukang suluh tukang salah nu soleh oge tetep bakal paeh ngaleh-leh mamawa boe ngaleh-leh saha nu bakal kitu teh Mang Sanip heueuh bisi poho tukang cukur tukang bubur rek aya nu aya di lembur komo gubernur kabeh bakal gugur ngajepat na jero kubur ngajepat rek rakyat rek pajabat konglomerat atau anu malarat kabeh bakal wafat ngajepat bari sakarat ngajepat taharpan wasilah riung mungpulung lain wungkul iman ningkat lain wungkul Islam kuat tapi sing jadi cukang lantaran ieu keimanan jeung kaislaman kabawa maot nu sok disebat maot
husnul khotimah. Mugi kade salah ngaduakeun teh. Sok aya kadang kalapan ngaduakeun aya nu wafat teh diumumkeun di masjid. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Parantos tilar dunya kersakna Mang Anu bin Anu neme pisan. Mudah-mudahan iman Islamna sing ditampi ku Allah. Har. Nah aya kitu iman Islam teu ditampi. Iman mah sekecil apapun cukup bakal nyalametkeun langgengna dina neraka. Jadi kangaran iman mah pasti aya dina panampian Allah. Aya kitu Islam teu ditampi. Islam mah asal tumetep dina diri pribadi urang maka cukup bakal nyalametkeun tina neraka. Innad dina indallahil Islam. Nu matak sanes mudah-mudahan sing ditampi iman Islam, mudah-mudahan sing ditetepkeun iman Islam, ditampi amal ibadah, dihampura dosana. Gitu ngaduakeun heupan kadang karuan masuk salah wae da tuturut muning teh tanpa jeung pikir. Contoh leuletikatan sapertoskeun deui teh geus jadi lumrah. Bahkan termasuk mubalik penceramah oge. Mudah-mudahan wasilah maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nu diayakeun di kampung Panaruban DKM Assalam sing jadi cukang lantaran urang sadayana ngengingkeun syafaatul uzma mantena. Cing ari bahasa mudah-mudahan sesuatu hal anu pasti atau can pasti. Mudah-mudahan cek budak nu dikobong bapak teh datang ku ayeuna sabab bekel geus beak. Cing datangna pasti atau can karuan. Can karuan. Sedengkeun ari syafaatul uzma pasti atau can pasti. Pasti tong borobujeng tong borobujeng mukmin muslim kafir oge kabagian ku syafaatul uzma da eta mah akidah sam'iyat nu nabi nu sanes teu dipasihan fasilitas syafaatul uzma pipasil qada nu matak sanes syafaatul uzma nu dimudah-mudahankeun mah tapi syafaat di luar syafaatul uzma sabab syafaat Kangjeng Rasul teh seueur ngan pang badag-badag nati antara syafaat Kangjeng Rasul adalah syafaatul uzma. Jam sabaraha teh? Wah. Aduh aya keneh waktu teh. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kembali deui kana ayat Al-Qur'an. Diabadikeun ieu kisah sejarah dina Al-Quran surah Al-Isra ngalangkungan ayat subhanalladzi kalimatut tasbih awalna asro bi abdihi gerayu urang guar sautak saeutik ngagunakeun kaidah barudak santri sugan jeung sugan nganterkeun ka urang akal saeutik bisa narima asro mana budak santri teh yang mun aya hayang hadiah mah kudu di luar ya jang ya ari lafad asro teh kalimah isim kalimah Arab jang. Oi santri kalimah isim kalimah Arab pemuda ge Arab paling kalimah isim kalimah Arab oh iya ya santri di dieu isim Arab jang isim Arab lafad asro teh sok atuh tong tawadu naon piil sia teh atuh dari santri mau kudu cekatan piil lapan asro teh ari piil teh kata kerja cek budak sakola mah kata kerja aya nu lampau aya nu sekarang aya nu yang akan datang matak piil teh kabagi kana tilu aya piil madi kata kerja yang lampau aya piil mudore aya piil amar cing dina palebah lafad asro piilna piil amar cenah beja kamari tolab di bojo ngabahas lafad asro piilna piil naon sok atuh anu tolab piilna piil naon piilna teh piil madi piil naon cenah berarti kata kerja lampau piil madi wazan af'ala berarti cek santri kalebetkeun sulasi mazid warna kahiji bab kahiji asro af'ala nah geuning teu akur da af'ala mah di barisan tungtung ari ieu mah asro heueuh pan asalna asro mah saroya
anu saroya teh ceuk santri fiil madi ngan kacek lain kaluaran tina sulasi mazid tapi mujarod saroya mah fiil nate bina nakis atanapi muktal lam ari muktal lam teh dina lam fiilna aya huruf elat ari huruf elat jang aya sabar hiji jang naon wae wau ieu alif tuh pinter cing sok atuh bereblekkeun tah betna oh isim cenah huruf wai dah wal maddi summal lini waz saroya naon cenah saroya nah geuning jadi asro saroya teh heupan aya iya ditungtung di barisan tumiba sabada baris patah maka cek aturan ilmu sorof tukerkeun si iyana kana alif litahar ruki hawan pitahi maqoblaha hirupna iya narima patah samemehna min wawin awyain bitahrikin usil terus alifan nibdil ba'da fathin muttasil wau iya di barisan ba'da patah pek tukerkeun kana alif kade salah atuh asalna saroya teh jadi saro leres jang gitu ngan kacek coba tinggali Bandungan geraku sepuh sadayana dina Al-Qur'an mah teu saro tapi asro bari alif ditungtung lagi henteu nangtung tapi rengkol entong naon tah pangna alifna direngkol entogkeun jang dilalatan li annaha min aslil ya supaya eta nuduhkeun teh asa supaya eta alif teh nuduhkeun asalna iya wa tuktabul alifu suratan bil ya heukeun aya kolot mah ngabandungannya heula ngan ke bakal ngarti dilalatan li annaha min aslil ya ditulisi alif kumang rupa iya supaya nuduhkeun alif asal iya alif nu ditulisi ga entog ngenog eta memang politik nu paling tagog alif nu ditulisi ga entog modal eta memang politik nu paling abdol resep euy keur masantren kikituan ditaros ku guru hek bisa ngajawab bunga hate teh sok komo guruna bogaeun parawat dina hate teh mudah-mudahan euy dikawinkeun ka budak guru Allah mata kudu apal ulah al kalamu pais lele ngaji cantimu geus hoyang ka awewe nu matak saro alif narengkok entok matak pantesnya ceuk kolot mah heula jang euy hidup masantren teh atuh apal-apal alif bingkeng sia teh alif bingkeng teh hese geuning kudu apal kana sorof kudu apal kana kailani kudu apal kana yaqulu beh dituna apal kana alfiyah ngan kacek geuning dina Al-Qur'an mah henteu saro tapi asro ari saro teh fiil bina lazim fiil aya fa'ilan teu aya maf'ulan ngan kulantaran dina Al-Qur'an mah asro aya hamzah sedangkan ari hamzah teh alat paragi ngamutaadikeun asro berarti sabada di asrokeun mah jadi kalimah mutaadi naon cenah jang mutaadi ari mutaadi teh fiil aya fa'ilan aya maf'ulan berarti aya bentuk pekerjaan aya anu mengerjakan aya anu dikerjakan subjek predikat objekna dapat asro mun saro pan bahasa Arab hartinana teh lempang ti peuting saro mah tapi lamun asro mah beda lain lempang ti peuting tapi ngalempangkeun ti peuting ngalempangkeun oh atuh ari kitu mah ditarik kesimpulan Kangjeng Rasul ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa dugi ka Sidratil Muntaha teh sanes saro pan bahasa nage tapi asro dilempangkeun saha nu ngalempangkeunana subhanalladzi zat Allah nu maha kawasa nu maha wisesa maha mandraguna kana sagala perkara tong borobu jeung aya jeda waktu
ti isya ti maghrib dugi kakeun subuh sakedet netra Allah kawasa ngersakeun Kangjeng Rasul angkat di Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa. Nah geuning make jeda waktu sabab dina historis perjalanan Isra wal Mi'raj sakumaha saur guru urang taklimun li ummati aya piwuruk pitutur piwujang ka urang sadayana. Jadi we kaharti berarti ketika pelakunya Allah tidak ada yang mustahil. Fa idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Allah Maha Kawasa, innallaha ala kulli syai'in qadir, anu janten dalil naklikna sifat kudrat. Kaharti benernya berarti Kangjeng Rasul angkat di Masjidil Haram teh sanes angkat ku nyalira sanes kahoyong Rasul justru ku Allah diberangkatkeun. Salajengna pan Kangjeng Rasul teh difasilitasi kendaraan ku Allah. Naon kendaraan Isra Mi'raj teh? Buruk. Ari buruk teh tina bahasa Arab lapad barikun hartina kilat. Ari kilat jenis tina cahaya anu super cepat ngabarasat di langit ngaborenyai teu katingali apai-apaian hulukna eta cahaya. Da memang ari cahaya mah ceuk budak sakola ieu aya di dieu sarakola ngan kacek ayeuna pre geus sataun. Aduh bingung pan eta teh belajar daring inungna pusing, belajar daring inungna jadi gering. Ya Allah sabab teu update status pan eleh ku budak HP-na. Jeun jak budak sakola kecepatan cahaya itu luar biasa. Sabab salah satu makhluk anu pang cepat-cepatna adalah cahaya. Nepikakeun per second per detikna teh sabaraha geuning kecepatan cahaya teh? Kulantaran urang mah teu sakolakeun bae teu apal oge. Ngan kira kieu mun baheula aya paribasa batre epredi si epredi batu genep. Eta bahasa ku urang batre na weutuh disenterkeun ka objek nu dituju ku urang. Objekna jauh cing pas nalika ditekan tombol katingali tah apai-apaiana hulukna cahaya seperti mapaina mobil. Henteu tombol dipencet maka hulu cahaya geus tepi kana objek nu dituju. Dina harti kecepatan cahaya itu luar biasa. Tah buruk oge pan cahaya. Nu matak perjalanan buruk mah datar salawasna. Naon sababna? Sabab nalika nuju mudun sampean payuna manyangan, nalika nuju nanyak sampean pengkerna nanyangan. Da cahaya mah pan datar tara pungkal pengkol. Sajabati kitu pan anu tumpakna ge Kangjeng Rasul, ari Kangjeng Rasul teh pan nurun fauqa nur, cahaya di atas cahaya. Anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nuri anta iksiru wa dhalli anta misba'u suduri ya Nabi. Anta syamsun anta nurun fauqa nur. Nu ditumpakkanana buruk teh cahaya, kecepatanana lir cahaya, nu tumpakna oge cahaya di atas cahaya, samentawis anu ngaberjalankeun buruk sareng Kangjeng Rasul zat anu nyiptakeun cahaya. Nu matak cepat luar biasa. Ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa, ti Masjidil Aqsa dugi ka Sidratil Muntaha, apai-apaian langit kahiji langit kadua langit katilu dugi kakeun langit katujuh. Syariat tapangna apai-apaian dugi ka langit sabab aya panyuhunkeun ti langit waktos bersetru pasea jeung bumi. Paagul-agul karep
cek langit bumi urang nu pangunggulna di antara makhluk Allah mah cek bumi keulaanan kuring langit nu pangunggulna sabab dikuring aya Ka'bah nu sok dijugjug ku saban umat Islam dikuringan kalawan 7 kuriling disebutna tawaf lah ulah sok sombong ku pedah aya Ka'bah pan di kaula ge aya Baitul Makmur nu sok disumpingan ku para malaikat bahkan sapoena ge 70.000 bari teu baralik deui. Wah cek bumi di langit di anjeun mah tatangkalan nu hejo ngeplok lautan anu ngampar nu endah katingalina matak seger lamun ku urang ditingali keheulaanan anjeun tok sombong ku bedah anjeun loba tatangkalan nu hejo ngeplok sabab moal katingali indah eta tatangkalan lamun mah Gusti Allah teu nyiptakeun panon poe nu aya di kaula di langit kaopat rek katingali endah kumaha aduh bumi eleh geleng tah. Oh pan di kaula mah baranakan loba makhluk hidup da di kaula ge loba makhluk bentang nu baranangan nu endah katingali na ti dunya eleh bumi ngahuleng keneh oh langit aya ye hiji deui di kaula mah aya hiji makhluk nu pang utama-utama na ti antara makhluk nu jadi cukang lantaran aya na bentang nu baranangan nu jadi cukang lantaran aya na panpoe anu menyinari nu jadi cukang lantaran kana ngampar na lautan hejo ngeplok na tatangkalan nyaeta ayatna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam langit tidinya mangahuleng di alasan nu matak tidinya ngoceak ka Gusti nu maha suci nu matak sok aya paribasa ngoceak maratan langit ngagus ka Gusti Allah ngadua ya Allah jaga ninggeto hoyong dilingihan ku makhluk nu pangmulya-mulyana ku Kangjeng Rasul ka langit angkat nu widi-widian ku Allah dina waktos Mi'raj langit kahiji dugi ka langit ka-7 teu aya nu kalangkung sadayana kasaba ku Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eta nu perjalanan teu acan perjalanan ti Masjidil Haram ka Masjid Aqsa teh teu acan rengse sabab perjalanan ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa teh seueur kajantenan anu luar biasa nu janten pependakan Kangjeng Rasul. Ku Syekh Najmuddin dina kitab baina mah dirangkum aya 20 hiji kajantenan. Aduh, 20 hiji, Pak. Ya 20 hiji tamat mah ya. Ya Allah ya Karim, duh jam 11 bisa Satgas Covid. Mata urang ngaduk ayu urang teges teu nyaman ieu aya keneh corona teh ngaji dibatasi salat oge kudu direngangkeun karpet kudu digulungkeun heupan palebah nu kedul mah eta teh hoream ka masjid oge pan urang mah boga panyakit rematik lamun nangtung lila-lila dinu tiis dina jerok dina luhur keramik teh sok renyem kana keuneng keur mah tadina ge kedul ka masjid teh teu nyaman urang teh teges loba teuing corona satahun dijegtah nepi ka kiwari teh selalu simkuring ge emut mimiti corona rame di Indonesia teh Rajab tahun kamari nepi kakeun sigana mimiti nu pangpayuna kena ku dampakna Covid teh kiai da Rajab kamari mah simkuring sabar hiji dibatalkeun acara Allahu Rabbi nu matak keun bayar palebah bantuanana mah kena teu aya bantuan tina corona ge nya pan sakapeung mah urang ge nepi kakeun ngorejat ngadeng aya SMS aya nada SMS disada tengah peuting buru-buru ngorejat naon sabeuna sugan jeung sugan SMS ti BRI 2.400.000 pan nepi kakeun ngantri urang teh pannya di BRI naon nyairkeun duit BPUM 2.400.000 jang naon ka dituna mah padahal eta teh jang modal usaha tapi da aya nu teu modalkeun kana usaha aya nu kalakah dibeulikeun jang mayar IPK panana teh ya Allah ya Karim mata kurang ngadu mudah-mudahan ieu corona sing segera musnah berakhir ti bumi pertiwi khususna atuh dina ayatna ge mudah-mudahan geus lemah teu mere madarat ka urang sadayana amin ya Allah ya rabbal alamin yo pependakan Rasul di Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa teh aya 20 hiji Tun panjanglah pependakankeun bahas we dina mingonannya kan sakalian bulan Rajab jeung bulan Sa'ban mah tamatkeun tah kitab baina mah ayeuna urang sangkut pautkeun ieu kana tema nu aya dengan salat iman meningkat maksiat minggat urang katungtung ameh tere beres
pan Kangjeng Rasul samulina Isra Mi'raj teh ditimbalan kaparduan naon salat fardu anu 5 waktu anu satadi nama kawajiban ti Allah teh sanes 5 waktu tapi 50 waktu 50 waktu ya Allah ya Karim hebatna Pak mun ayeuna salat Jumat teh mung 2 rakaat kapungkur sadaacan digelarkeun syariat salat melalui peristiwa Isra Mi'raj salat Jumat teh aya saminggu sakali ngan kacek salat Jumat teh sanes 2 rakaat tapi 100 rakaat dah mun kira ayeuna Jumatan 100 rakaat aya nu Jumatan cacak-cacak salat Jumat ngan 2 rakaat oge loba ahli sunnah iwal Jumaah ahli sunnah tapi iwal Jumaah teu daek Jumatan heuda kana kahadean mah hese padahal Jumatan teh teu pira ti manying lohor paling banter telatna nepi ka keun 12:30 teu cigang useup ti isuk nepi ka sore disambung ti sore nepi ka subuh kuat paneta teh salat mah sakedeung komo Jumatan ngan 2 rakaat ngan kacek aya pan Islam aya khutbah 2 khutbah naoge martabat hakikatna gaganti tina 2 rakaat salat Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah ditimbalan kewajiban salat fardu anu 5 waktu anu satadina 50 waktu tapi instruksi saran ti Kangjeng Nabi saha ti Kangjeng Nabi Ibrahim piwarang mulih deui tepang ka Allah didispensasi tina 50 kana 45 kana 40 35 dugi kalima sakitu ge diprotes kene ya Muhammad moal kuat umat anjeun migawe kaparduan 5 waktu jung suhunkeun deui ka Allah supados kaparduan teh dikurangan deui dikirangan deui kaparduan teh tapi saur Kangjeng Nabi Muhammad tos isin abdi wah uih tepang sareng zat nu maha suci hayo we nyuhunkeun keringanan nu matak tidinya ditetepkeun we salat fardu teh 5 waktu nu sakedahna berarti kulantaran tos diwajibkeun subuh teh kedah tos dilaksanakeun ngan kacek subuh harita teu dilaksanakeun naon sababna teu acan aya kaifiat khitab wado nu matak mimiti netepan teh netepan zuhur disebut naoge netepan zuhur pan awwalu ma zoharo mimiti anu zohir diaping dicontohan ku malaikat Jibril salat zuhur salat subuh nama teu dilaksanakeun sabab teu acan aya khitab wado ti Allah Subhanahu wa taala neme aya khitab taklif aqimus shalah anu ieu salat teh janten tolak ukur kana amal anu sejen anu ieu salat teh janten tolak ukur kana soleh jeung henteu na akhlak urang anu ieu salat teh ibadah nu pang abdolna ti antara ibadah anu sanes bahkan awwalu ma yuhasabu saur Kangjeng Rasul mimiti isuk ninggeto nalika urang geus balik ka akhirat aya alam hisab nu bakal dihisab ku Allah teh salat urang fa in kana qad atammaha dina hadis disangemkeun lamun teh masuk eta salat atamma disampurnakeun pangna aya bahasa itmam berarti salat teh teu ukur jungkel-jungkel tapi aya syarat rukun anu kudu dicumponan itmam teh kitu heulanan syarat salat rukun salat ari syarat sahna salat aya sabal hiji teh geuning jang aya 10 sanes rukun salat aya 17 aya nu nyebatkeun 14 aya nu nyebatkeun 18 ngan galib 17 we kitu da perbedaan dina ngitung leresan tumakninah ta eta syarat jeung rukun teh kudu diitmam disampurnakeun cokot we hiji kasampurnaan sahna salat teh kudu suci tina hadas leutik ari cara suci tina hadas leutik teh nyaeta kudu wudu
ari wudu nu batak ngasahkeun kana salat teh wuduna oge kudu sah. Ye kade heupan kadang-kala ngajelaskeun masalah nu karitu teh dianggap lah mubalik teh euy kitu jeung kitu we salat teh jeung salat hayo padahal urang teh can karuan bener salat kajeun aya kolot jang euy tiba heula mak mah diajar salat nepi ka kiwari teh nu matak emak mah salat teh gancang da geus tapis cenah majar teh. Oh Rabbi. Padahal semakin tahu aturan hukum salat yakin bakal leuwih apik, yakin bakal leuwih taliti dina urusan salat. Balik deui. Sawareh tina syarat sahna salat teh suci tina hadas leutik. Ari hadas leutik teh cara nyucikeunana ku wudu. Ari wudu teh pan pardu. Nah aya sabar hiji? Aya genep. Hiji naon? Niat. Dua ngawasuh pameunteun. Anu eta niat dibarengkeun sareng ngawasuh pameunteun. Heulaan dina palebah ngawasuh pameunteun ieu ibu coba bandungan budak ibu loba keneh nu salah kaprah termasuk khususna istri. Sabab kadang-kala anu wudu teh palebah godeg anu wajib kakocoran sailanul mai palintekeun pengkolkeun kana tukangeun ceuli. Padahal eta teh wajib sailanul mai kawasuh ku ngocorna cai. Atuh lamun dipengkolkeun ka tukangeun cepil mah aya juz tina wajhun anu teu kawasuh. Aya juz tina wajhun anu teu sailanul mai. Cek aturan teu sah wuduna. Mun teu sah wuduna berarti hakikatna masih keneh can suci tina hadas. Prak we salat ku wudu nu eta salatna teu sah. Can ada teu apal sedengkeun ayeuna mah bodoh teh teu aya anu ma'dzur teu aya bodoh anu diuzuran sabab geus nemrak nu martelakeun hukum. Naon pangna teu apal meureun we kedul mingguan. Nu mata kade tah mingguan teh penting sabab eta teh memener ibadah. Eta teh muatan ketauhidan sabab dina eueuh mingguan teh pan fardu ain tauhid fikih tasawuf anu amalkeun urang sadayana anu fardu bahkan paridotun ngangosegat mubalago banget dipardukeunana tolabul ilmi teh. Tapi pan kedul beda jeung musim rajaban rempeg tuh nu angkat kana rajaban mah tapi palebah mingguan mah pan eta deui tapi alhamdulillah simkuring greg-greg ku ngadangukna oge kompak di palihan dieu mamake rame aya sahriahan budak ngora sagala duh eta teh hese barang langka pertahankan sabab eta teh ikhtiar urang memener ibadah muatan ketauhidan sangkan kuat akidah. Dina lurusan wudu jeung deui sok aya kabiasaan pan palebah ulantaran ayeuna mah sok miheulakeun kana gaya sok diusap teh rambut daungkul nalika ngusap silah teh. Ari sedengkeun lamun diusap rambut lamun eta rambut dibedol lamun kaluar tina haddur roksi teu sah tah wuduna oge da hakikatna lain ngusap silah tapi ngusap tarang mun rambutna dibedol tepi kana tarang. Keun mata kadebu tah ulah ditikeulkeun katungan cepil tah godeg nu jadi gigireun ceuli teh sabab eta teh kalebetkeun kana wajhun anu wajib diwasuh dina nalika nuju ngawasuh pameunteun dina wudu. Komo lamun diisbag mah wuduna ya Allah ya Karim disampurnakeun gitu. Pan eta teh jadi cukang lantaran sababiasinan wasilah saur. Katerangan dina kitab Tanbihul Ghafilin salah satu di antara kunci pikeun mukakeun lawang pintu kaberkahan geuning sok dipenta di tiwit awal munggaran sasi Rajab Allahumma barik lana tah salah satu kunci nana teh al wudu ma'al isbag al wudu disampurnakeun atanapi wudu walam yusrif fi sobbil mai dilalah yusrif fi sobbil mai teh wudu anu disampurnakeun eta teh bakal jadi cukang lantaran pan kana datangna kaberkahan ti Allah Subhanahu wa taala. Saur Syekh naon pengarang kitab Tanbihul Ghafilin teh Syekh naon Syekh Nawawi we ka nyaho teh maneh mah Allah ya Karim
khamsatu asya man dawama 'alaiha zida fi hasanatihi ari ta'rif barokah teh pan ziyadatul khair ziyadatul hasanah aya 5 amal bakal jadi sumber datangna keberkahan di antar nu 5 teh wa man dawama 'alal wudu walam yusrif fi sabbil ma'i dilalah wudu nu disampurnakeun tah eta teh bakal jadi cukang lantaran kana datangna keberkahan ti Allah Subhanahu wa taala. Kembali di kana pokok permasalahan. Syarat salat teh diantarana kudu suci tina hadas leutik alias wudu. Wudu doge kudu bener cumpon syarat jeung rukun atana pikaparduanana komo jeung pasunatanana dipilampah teu aya nu kalangkung jaminan man tawaddoa nahwa wudu'i hadza summa sholli rakaataini lam yuhaddis bihima bisyai'in min umurid dunya ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Yeuh jalma anu wudu sakumaha wuduna Kangjeng Rasul pasunatan kautamaan dipilampah bari walam yusrif fi sabbil ma'i tuluy salat 2 rakaat bari teu cumarita urusan dunia antawi salat jeung wudu salat 2 rakaat sok disebut syukril wudu maka jaminan ti Allah ngalangkungan lisan Rasul gufira lahu ma taqaddama min dzambihi ku Allah bakal jadi sumber dihampurana dosa urang sadaya. Ieu nu pentingna wungkul. Nu kadua syarat sahna salat diantarana teh kudu suci tinana najis nu kumaha najis nu teu dihampura dina salat. Panajis teh nu dihampura dina salat tapi teu dihampura dina cai saeutik aya nu dihampura dina cai saeutik tapi teu dihampura dina salat aya nu dihampura dina cai saeutik nya dihampura dina salat. Naon najis nu dihampura dina cai saeutik tapi teu dihampura dina salat najis sato nu teu ngocor getihna sireum laleur tumila kutu jeung sabangsana lamun aya sireum ngampang pararaeh dina cai saeutik mangka piceun sireumna caina diteguk teu naon da dihampura dina cai saeutik tapi lamun eta bangke sireum aya dina raksukan urang kutu bugang urut silih siaran dina golodog nyesa dina mastaka salatna teu sah. Salatna teu sah. Contoh keur usum siraru. Siraru sok aya kadang-kala usum siraru. Eta bangke siraru atawa jangjang siraru teh pan sok numpuk hese nepikakeun katincakan. Mun teh mah eta buntut atanapi bangke bulu siraru jangjang siraru kabawa keur salat maka hakikatna mawa bangke nu teu dihampura dina salat salatna teu sah. Cenah aya eta mah buruh nu ngaji ngan kacek moal dibeja-beja sok we sing getol ngaji. Najis teh aya nu dihampura dina salat tapi teu dihampura dina cai getih saeutik nu kaluar lain ladang tarekah urang. Bisul cenah cara santri pan sok bararudu cenah syarat eta teh hasil ilmu teh kudu budug gula ceuk saha eta mun kedul mani we nu budug mah ya Allah ya Karim da ieu mah henteu santri geus modern atuh baheula budug so teh naon sabab pan kobong lagi tina talupuh paling banter tina papan rek sare teh ngobor heula tumila dirojokan pan ku kalam rabul tumila teh pan ayeuna mah kobongna oge tos kutehel tos nganggo keramik dindingna ge sanes bilik parantos kutemok jerokna hebel sarekna oge beralaskan kasur busa dibahanan ku kolotna pan baheula mah ceuk meja dibantalna ge ku kalapa ayeuna mah lain bantalna ge mewah nu matak santri ayeuna mah narablek sawareh gitu aya nu getol. Tapi sanemblek lagi di pasantren muasa getol-getolan nu aya di imah gitu we lah heulanan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah getih saeutik dina cai mah teu dihampura tapi keur salat kaluar lain ladang tarekah urang dihampura tuluykeun salatna gitu. Aya nu dihampura dina cai saeutik dihampura dina salat
najis nu teu katingali ku paningali nu meujeuhna. Cara najis anu aya dina suku laleur, katingali eta laleur teh entrep dina cai kompol budak, ngieng entrep kana cai kopi anu rek dileueut ku urang. Mangka piceun laleurna bahkan numutkeun aturan lamun ti kalebuh eta laleur lelepkeun sing sampurna sabab dina jangjang nu hiji aya panyakit, dina jangjang nu hiji deui aya obatna. Piceun we laleurna leueut deui kopina teu nanaon sanajan yakin eta dina suku laleur aya najis sabab teu katingali ku paningali anu meujeuhna. Atawa kaleber we kana raksukan urang tetep dihampura teu. Najis nu teu dihampura dina salat teh seueur Pak. Pan kadang-kala urang ge teu sadar. Sim kuring sering nyontokeun bahkan lain sakali ngan bisi poho. Beureun pangna aya peringatan oge sabaloba jalma nu poho tanbih ceuk santri mah ari tanbih teh eusinana teh mengulang redaksi permasalahan nu pernah dibahas nu dianggap penting eta tanbih. Tah bisi poho deui nu matak urang ulang, nu matak tiap tahun ungaro jabat oge diperingati peringatan bisi loba jalma nu teu eling kana salat. Nu matak padzakir fa inna dzikra tanfaul mukminin. Sok kudu daek saling pepelingan, saling peringatan sabab eta teh manfaat pikeun jalma mukmin. Aduh capek geuning buat geus jam 11. Wah nyaane geus ngalemur 5 menit ya. Teu da kagok atuh. Ya urang teras tuh najis bete najis biasanya contoh leletikan sim kuring sering nyontokeun bisi anu teu acan ngadangu atau baheula keur nunutan leletikanan pan di urang teh ayeuna mah geus kaprak nurutan urang kota kloset zaman teh ngagunakeun kloset nu merekna teh gratis sopan kloset teh make toto jeung ina ngaran jelma cing atuh sekalian kloset mah tong toto merekna teh tong ina eta mah ngaran jelma kloset kloset pan kamari aya kontroversinya sadumeh di masjid besar di kecamatan Pagelaran difasilitasi aya tempat kencing berdiri aya kuningan eta teh janten kontroversina kumaha heuh piraku masjid nitah kahampangan bari ngadeg pan eta teh makruh kahampangan bari ngadeg teh makruh hukumna teh ngan kacek di urang mah lamun teu aya oge kahampang tempat kahampangan bari ngadeg tetep pinah tina pamakruhan anu sejen kana pamakruhan anu sejen. Naon sababna da suka WC ge pan geuning sacangkewok caina oge sedengkeun ari kloset teh pan keras sedangkeun makruh hukumna kahampangan dina nu teuas makruh kahampangan dina liang makruh kahampangan dina cai nu saeutik ari dina kloset caina loba saeutik pinah tina makruh nu sejen kana makruh nu hiji deui matak sarua we papada makruh da kuduna mah pan dina cai nu badag bari ulah cai nu ngemer bari caina kudu mengalir makruh man loba urang mah pamakruhan teh ulah dina cai nu saeutik bari ngemer komo tengah peuting makruhna ge kacida naon sabeuna sab ari peuting mah tempat ma'wal jin tempat pangbalikan jin cenah cai teh nu matak anu sok resep kacai wae nu sok resep kacai wae bela anti suk-suk ti dungdung neneangan anu aya dina jero cai tah eta teh sarua we jeung teuing naon da sabab teu peuting mah eta cai badag teh tempat cicing najin makruh eta dina kloset pan ari urang keur nagog dina kloset teh nagog nagog rek kahampangan rek kabeuratan tong sebut modal sarada kasar kahampangan atau nepi kabeuratan palebah urang nagog nyang hareup kitu cer pan komo palebah kahampangan subuh mah enjing-enjing keur meujeunang tung si ujang pan sok mancerna teh tarik tah berarti mancaura tah kana muka kloset nu belah hareup leres teh Pak leres komo palebah ibu-ibu leuheung ari bapak-bapak pan praktis kahampangan teh sakalian madarat mah pan tiasa diasupkeun kana botol mijon sadumeh liangna badag palebah ibu-ibu mah teu bisa da kudu kana naon kana jolang ibu-ibu mah pan sa war-wer kali tu kadieu komo nini mah Coca-Cola buburuk bukan mancaura tah kana kloset rengse nyumponan kaperyogian kodil ajan urang tara ngaja-aja eta kloset diseblok heula da sok burung gusuh palebah obeh teh
siuk weh sadekeun pan ari pananean cai tina keran teh paling banter ku ember cat anu ukuran 5 kilo beh dituna ember anu hideung atawa jolang paragi ngeuman pakean siuk ke kurang teh ku gayung cai anu aya dina ember dipake pikeun obeh nu kahiji mah suci tur nyucikeun eta caina tapi palebah diseblokeun diseblok mah lumpan heureut tempatna bujur gayung teh meunang sok pagedug tak kana kloset nu tadi kakecretan ku cai kahampangan tong boro bujeng baseuh pada baseuh we salah sahijina mangka najis nu aya dina kloset tepa tah kana gayung berarti bujur gayung teh muta najis teu sadar disiukeun deui we ku urang teh kana cai nu aya dina ember sadangkeun cai nu aya dina ember teh cai maul qalil kurang tina 500 kati Bagdad kurang tina 2 kulah cenah teu barobah ari hukum cai saeutik mah pan sanajan teu barobah rasa rupa jeung ambeukna kukaan telah najis tetep cai saeutik mah jadi muta najis atuh teu nyucikeun dari suci mah sajabati kudu suci teh jeung kudu nyucikeun teu sadar siuk cai nu aya dina ember antel jeung bujur gayung kabawa muta najis eta cai diseblokeun deui kana kubur dubur urang bersih nanama ngan kacek teu suci rap ngangolangcingan lebet rap nganggo sarung nu eta dipake pikeun salat hakikatna sarung antel jeung perkara najis berarti mawa najis nu teu dihampura dina salat matak teu sah salatna nu matak pantes waktos Kangjeng Rasul di Madinah ngalangkung ka pakuburan saur Kangjeng Rasul ieu jalma nu aya dina jero kuburan keur disiksa ku Allah lain tina kulantaran perkara nu gede teu pira teu apik dina suci nu matak urang geus sing tarapi dina suci komo pada ieu mah sagala praktis sesuai prediksi pencipta lagu tahun 2000 kehidupan serba mesin makan dan minum ditemani mesin tidur oge ditemani mesin pan ieu mah serba AC make kipas angin dahar oge masak teu kana kastrol teu kana aseupan tapi ieu mah kana magicom serba mesin rek sareng nyepengan HP pan mesin deui wae eta teh ayeuna mah kanyeuseuh ge pan ngagunakeun mesin cuci leres teu garadu mesin cuci aduh teu kabedageun mesin cuci heueuh keun bae teu kagaleuh oge sabab rumit lamun urang teu apal kana jujutan aturan fikih nyeuseul dina mesin cuci tong boro nyeuseul dina mesin cuci nyeuseul biasa ge lamun teu apik mah salah maka baju nu dipake masih keneh teu can suci sedangkeun ari nu dianggap kudu suci tempat nu dipake jeung badan kudu suci tina najis heugeura sok nyeuseul dina mesin cuci kulantar mesin cuci yang tengan hiji nya Bu nu gaduh ngan hiji Bu hiji pan ari di imah di bumi teh rea jelma bapak salaki si ibu budak timiti nucika nepikakeun anu bungsu bahkan aya incu tah palebah nu incu kadang kala pan tarak-tarak saangyanana tina najis komo lamun incu na sok resep keneh ngompol mah rarasa anda kulantaran geus garing geus leungit sifat najisna derwe ku urang teh dihijikeun jeung pakaian si bapak paragi Jumatan pakaian urang nu paragi salat jeung sholawatan bro kana mesin cuci jeung pakaian budak dikucuran cai sabada tos dikucuran cai langsung di deterjenan wah disebut merek nama bisi pajarkeun endorse padahal teu meunang bayaran urang teh ku deterjen diputer dikucek waktuna ditangtukeun sesuai putaran tombol urang tak berarti jadi pagula wetah jeung perkara nu najis da dina eta pakaian teh aya pakaian nu tadi kaompolan atuh jadi milu najis muta najis ta pakaian bapak paragi Jumatan teh sedangkeun tata cara nyucikeunana kudu leungit zatiah sifat najisna sok ku bapak cobaan ngaleungitkeun seungitna deterjen hese ngaleungitkeun leuleueur budahna deterjen hese sok komo ngagunakeun mesin cuci matak sing tarapi mun sakira bade nyeuseul dina mesin cuci omat lamun sakira urang teu ngayakinkeun sucina pakaian cok-cok heula Bu yakinkeun sing suci
atawa mun bisa pisahkeun tah ieu mesin cuci si bapak, tah ieu mesin cuci si ibu, tah ieu mesin cuci budak. Tilu mesin cuci na teh bagian salaki tah nu meuli teman heukeun bae ya Allah ya karim. Pan kadangkala atawa kadangkala nyeuseuh ngeuman dina ember urang teh gaduh mesin cuci ge dikeuman tanpa dicoktrok disucikeun heula der deterjenan sarua eta ge nu matak sagala rupa ge kudu make ilmu geura sok dina rasan tukang dagang terutama pedagang kaki lima sagala rupa pan seueur tukang bubur tukang cenol tukang cincau lah sagala rupa anu make wawadahan pan tanpa sadar kadangkala paragi ngawasu tilas konsumsi dagangan urang sok ember pan leres teh sok dina ember tukang cincau pan kadangkala eta gelas teh disimpen di mana wae kulantaran urang teh keur nuang cincau simpen we eta teh dina meja anu kadangkala meja teh pan kapodolan hayam teh nu tara disucikeun paling dipikeun we dat yah jungkerengna najisna teras we dilap-lap baseuh lamun teh mah kitu tukang bubur tukang mie ayam tukang baso jeung sagala rupana pan mangkokna teh srengse nuang nu tadi nuangna dina meja nu mejana teu ngayakinkeun sucina nu matak sing tarapi sucikeun tah meja mangkokna bujurna baseuh da aya uap tina panasna katuangan atawa uap tina tiisna es rengse kitu seep katuanganana dibayar eta mangkok dikucumplungkeun kana cai nu aya dina ember nepikakeun beureum lamun teh mah tukang bubur tukang mie ayam nya da sok seueur saos pan tukang mie ayam eta cai nu aya dina ember teh lamun tema tadi bujurna baseuh antel jeung perkara nu najis berarti bujurna teh jadi mutan najis colong we kana ember cai nu aya dina ember milu jadi mutan najis bersih nama ngan eta wadah haram dipakena sabab naon nu halal soteh dipakena kudu wadah anu suci kumaha tuh tata carana solusina ye solusina kumaha solusina ember nama tong dipikeun nganti ayeuna mah eta dasar ember kohokan meser keran khusus para dispenser seueur di toko parabot oge pangaosna 15.000 anu sae nu biasana 10.000 dua eta teh 10.000 teh pasangkeun kunci urang dina ember dikohokan di dasarna teras nalika urang bade dagang teh nyiuk heula cai sing pinuh engke nalika tos tuang anu ngagaleuh wasuh tah eta mangkok teh buka kerana pan ngocor caina jiga dina wastafel piceun langkung steril tina bakteri leres teu Pak teu jarijipen Pak kadang kala lamun caina ember dianggo wasuh mangkok bari tos hinyai aya toge aya sosin aya sesa mie sesa saos jadi jipen ditinggalikeun mah tapi lamun nganggo keran mah langkung steril tina bakteri-bakteri anu merugikan tubuh tuh nanaon oge kudu jeung ilmu dah apik-apik teuing cenahkeun bae justru tah tidinya nu jadi mamala teh lamun urang teu merhatikeun kana aturan hukum menyalahi kana aturan hukum mangka kasabna teh moal berkah salah satu di antara kasab nu bakal berkah teh nyaeta ulah ngaheulakeun kasab mandeurikeun kana ta'abud ibadah jadi kudu kaperhatikeun ieu jalan ibadahna salah satu di antara ibadah teh pan eta tah memener kaifiat tata cara urang sangkan keuna jeung aturan tuh suci tina najis heulaanan lamun tema kacumponan syarat pancan ye kacumponan syarat rukuna disampurnakeun pan rukun teh 17 dibahas hiji-hiji palebah maca Fatihah tong borobujeng kitu pasunatan kadang-kala sok loba keneh nu salah palebah maca doa iftitah we pan Allahu akbar kabiro padahal diwasol kudu nage diwasol mah barisan tungtungna Allahu akbaru kabiro walhamdulillahi katsiro salat eta teh komo dina palebah ruku kadangkala dina palebah iktidal cengkat urang teh tina ruku sami Allahu liman hamidah
henteu Allahu Akbar sabu eta teh buah tina penghargaan ka Sayyidina Abu Bakar anu sempat bade kakantun tepan ku Kangjeng Rasul tap kulantaran Abu Bakar teu wantun ngalangkungan sepuh anu mapah payuneunana pas kasampak Kangjeng Rasul nuju ruku saur Abu Bakar alhamdulillah kabujeng keneh berjamaah tidinya malaikat Jibril sumping nepengan Kangjeng Rasul ngalungsurkeun wahyu sanes Allahu Akbar intiqal tina ruku cengkat kana itidama tapi sami Allahu liman hamidah maknana sanes mugi Gusti nampi kade sanes mugi Gusti ngadangu tapi hakikatna teh mugi Gusti nampi bimakna takobal sami adinya teh sablamun mugi Gusti ngadangu mah nah kitu ari Allah teu ngadangu mudah-mudahan ngadangu tuh berarti beurang urang teh nyangka Allah teh teu ngadangu nah mata kade urusan tauhid teh kudu bener pan kadang-kadang cengkat yang aku maca doa itidana ngan kacek palebah panangan disimpan kana bujur Rabbana lakal hamdu mil usama ya geuleung tina bujur teh ka dieu pas palebah rek sujud make ngangkatkeun sarung dah atuh teu sempat tumanina pan seueur keneh nu kitu sujud seueur keneh nu tara nikelkeun sampean eta teh dina aturan rukun salat ya Allah ya Karim eta teh benerkeuneun urang kewajiban urang amar ma'rufna sokomo dina palebah berjamaah mah pan loba nu teu apal kana aturan berjamaah puguh-puguh urang teh datang teh masbuk katinggalan ku imam moal aya waktu nu mahi dipake pikeun maca Fatihah Allahu Akbar imam keur maca surat nah dumadakar eta mah mun teh make maca doa iftitah Allahu Akbaru kabira walhamdulillahi katsira duh gaya gumatikeun kana pasunatan ari pas imam rengse Malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas ari urang keur maca doa iftitah keneh imam teh ruku weh makmum ge kada kamilu ruku teu nanaon milu ruku ge teu matak batal ngan kacek eta rakaat teu kabawa eta rakaat teu diitung kuduna kumaha tuh baca Fatihah saloba doa iftitah nuku urang dibaca dendaanana cenah tinggalin taholupna tina imam diuzuran asal ulah ku tilu rukun pan aturan berjamaah teu apal komo kana prak-prakan berjamaah karasani tidak usum corona berjamaah teh saat ngan duaan we di masjid teh yuk kan bae urang komat we duaan oge nangtung sabada rengse komat jadi imam saurang tah makmum saurang kudu kumaha pan bingung kadang-kadang cicing teh cek aturan cicingna belah katuhun imam mundur saeutik tong jauh teuing eta kautamaanna sapertoskeun kitu lamun teh mah torojo ternyata anu rek berjamaah di makmum nu kadua cicingna di mana ulah gigireun imam ulah gigireun makmum jang ulah gigireun makmum belah katu tapi cicing kencaeun si imam lempengkeun jeung makmum anu ngawitan takbiratul ihram rengse takbiratul ihram aya dua pilihan imam rek maju atau makmum nu mundur ngan lamun di Bundang Banding jeung Bandung we di Bandung utama keneh makmum anu mundur ka tukang ulah kerencan munah ulah hayu kikieuan sakalikeun asal ulah pahisah ulah luncat dek tahan dah dihitung dua teu matak ngabatakeun lamun mundur saeutik-saeutik mah lain kana ngabatalkeun sab 3 kali tuluy-tuluy kitu meureun lowong tukangan imam mun lowong harapan bisi jol makmum nu katilu nah jol makmum katilu cicingna lain katuhun makmum anu aya belah katu lain kencaeun makmum nu aya belah kenca tapi eusian tah nu lowong di tengah-tengah sabada jol nu kaopat mah tuluy ngatuhukeun samentogna nepikakeun tehel eta teh aturan salat nu kadang kala ku urang teh dipopohokeun atawa urang teh teu apal sabdina mingguan teu datang atau datang nganunutan di mana-mana tos cumpon syarat rukun kacumponan dibarengan pakaian nu dipakena bersih tina haram katuangan nu dikonsumsina bersih tina haram bersih tina subhat prak urang salat dibarengan kumanah anu khusyuk nginget-nginget kana makna naon dibaca ku urang prak salat dibarengan ku ikhlas mana khusyuk hate
jungkel-jungkel disampurnakeun assalamualaikum warahmatullah tah eta hawana alaihil hisab tah salat nu kitu nu bakal tanha anil fahsya'i wal munkar. Paingan atuh urang teh salat mah salat eta tapi kana doraka ngeureuyeuh. Jadi STMJ kalitunana teh. Sanes STMJ teh susu telur madu jahe sanes. Komo nu sajian-sajian STMJ teh salat terus maksiat jalan da geuning salatna ge teu bisa dipake panyegah maksiat minggat da salat tong borobujeng aya dina panampian Allah cek aturan piki ge teuing sah teuing henteu salat teh tah memeh aya dina qabul mangka salat teh kudu sah heula cek aturan nu matak urang ngaduakeun teh lain kanu ibadah haji wungkul sing makbul jeung mabrur justru dina salat oge duakeun mudah-mudahan sing mabrur jeung makbul tah salat oge aya nu mabrur nu makbul mah cumpon syarat rukun sesuai anjuran fikih nu mabrur mah pakaian nu dipakena bersih tina haram katuangan anu ku urang dikonsumsi bersih tina haram tina subhat hese ayeuna mah ngajauhan subhat teh hese ngajauhan subhat teh hese enang mah urang teh geus pagulawat tah jeung subhat atuh henteu subhat oge urang teh ulah nu haram jauhan hese ngabersihan nu subhat teh heupan geuning sakalian kautamaan buka puasa teh kudu perkara anu halal jauh tina subhat hese saur para ulama cara nasangkan urang jauh tina subhat buka puasa teh hiji tangah ka langit nalika keur hujan ngaleueut cai hujan dua notor cai tina walungan tong nganggo alat cangkir nomor katilu sangkan bersih tina subhat buka puasa teh ku jima jeung pamajikan eta inung budak keur ngosreng-ngosreng oseng kangkung aduh itu jang buka urang teh hayang bersih tina subhat singkat geus saeutik tulak liuk ku saya budak ningalieun teu naon justru eta buka ku perkara nu afdol sabab buka kudu bersih tina subhat ulah panjang teuing loba budak loba bujangan ye tadi mana-mana urang tos kitu salatna geus diraksa katuanganna tina haram raksukanna tina haram prak-prakan salatna kaifiat salatna sesuai jeung aturan fikih ilmu tasawufna dipake tauhidna dipake Allahu akbar urang ngayakinkeun dina hate ulah peureum kade makruh ngayakinkeun dina hate keagungan Allah urang khusyuk ngan kacek khusyuk mah teu bisa dihayang-hayang da eta mah parin ti Allah ngan salah satu ti antara nu matak ngadatangkeun kana khusyuk teh nyaeta konsumsina anu halal neme lamun urang salatna sapertikeun kitu maka insyaallah bakal jadi fasilitas iman meningkat maksiat minggat ngan kacek pikeun ngahontal iman meningkat jeung maksiat minggat teh teu aya lintang urang kudu daek memperkaya diri dengan pengetahuan agama sing daek ngaji sing daek mingguan sing rajin sahriahan ameh naon ameh ibadah urangna luyu jeung katangtuan aturan sakitu meureun Pak nu matak wa in kana saeutik deui pan hadisna qodin takoso kumaha lamun salat urangna teh teu sampurna rukuna kadangkala aya nu teu tumanina palebah sujud sampean teu ditikelkeun intakoso teu cumpon syarat teu cumpon rukun maka teu ujug-ujug disiksa qala Allahu taala limalaikati halli abdi min tatawu cing malaikat saliksik jeung talungtik eta jalma teh sok daek salat sunat tara pas ditalungtik jeung salungsik geuning duhana 8 rakaat tahajudna oge tara kaliwat duha jeung witirna oge sok dilaksanakeun maka eta pasunatan dipilampah dipake pikeun namal kaparduan anu teu sampurna matak sing geto salat sunat teh
urang osok salat sunat osok sakapeung loloba namah tara palebah rezeki hayang jembar palebah rezeki hayang loba tapi parentah Allah pikeun ngahontar rezeki berkah jeung loba salat duha nama teuing iraha pernah ngalaksanakeun oge sok ari poe Jumat kitu so teh lamun teu kaberangan nu matak sing daek salat sunat qobliyah ba'diyah bade nu muakad bade anu goer muakad beak anu muakad jeung goer muakad dilaksanakeun salat sunat mutlak atuh teu naon naon sabna sab ternyata eta salat sunat bakal jadi panyampurna dina salah sawis katerangan lamun ditampi salatna aya harapan amal nu sejen di luar salat aya dina panampian Allah sawangsuna lamun teu ditampi mangka amal nu sejen bakal dialungkeun ditamplokeun ka urang dina harti teu aya dina panampian Allah subhanahu wa ta'ala cekap tah ngalemur teh tuh 28 menit mudah-mudahan inti jeung lemuranana manfaat lain wungkul ka pribadi simkuring ngobrolkeunana tapi umum walatra keur sadayana amin ya Allah ya rabbal alamin akhirna urang mudah-mudahan ku Allah subhanahu wa ta'ala sakumaha cita-cita jeung harapan dilungsuran kaberkahan dina sasi Rajab sareng sasi Sakban sareng hoyong didugikeun kana sasi Ramadan amin ya Allah ya rabbal alamin rabbana naktafi hadza rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka minadz-dzunubi wa atubu ilaik wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.